maksana naon terapi badai dudukun paranormal bulan tunggu pantau lambang naga Semar ngan boga hutang temayar itu semohon nama lain atau kaulah teneangan kita tadi nanyakeun mana nanyakeun ka jelema geuning syahor maneh teh mar teu bireuk tu ka itu kakainya ti parapatan ngetan berasa cenah kadinya kitu maksana okieu mar sabenerna sumuhun kaulah teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian bancang pakewu harengheng ku dedengean leras ya cek deh kerek dudukun menta ubar meureun nya mati atuh da bapak dewek mah kamari ge aya nu gering utak getih minta dimanian ku bapak ayeuna dimanian isuk maot lain batur-batur teuing jelakeun kolot nah ieu mah anak-anakan tadi dinya nyebarna mah ka sohorna teh itu nu bersin kamari tatama ka bapak teh nya naon gering bersin tatama lain jelema bersin di dieu maksudna mah lain eta aing mah ini teu ngalalar titing sia kudu terarah lamun ngabodor puguh judul sia teh nyari aing ka batur mah bisa puguh nyaritakeun nu bersin dah menang bejati nu benang dipercaya sumuhun bisa waluya nagara bahara-bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang utek jelema waduh kudu ngaruang otak jelema hei teu salah utek naon sih boa utek cepot amit-amit disikat sia ku aing lu bicara macam-macam lu emangnya gua itu kepala sapi atau kepala marmot tak itu utek jelema leres kedah di ruang ya tapi teh sakawayah jelema saha ainu kapenta teh utek Semar Badranaya ulu aya anak acan cicinge tuh tunggu kang koceak lainnya nah di dunia menirupa-rupa kejadian aneka ragam sebutna ge meureun ku eta dina patroli we dina buser anak diperkosa bapakna ini payahan incu gerapek pikir ku siling bapakna dipencit ku anakna aya ngapoe saha anu teu ngeri ninina ku incuna dipayahan ku tararega budak leutik umur 3 tahun diperkosa ku nu gede tuh Masya Allah Gusti nu Maha Agung harengheng dunya ayeuna leuh jangan tengah rasa dosa awewe micin orok nah lalaki jeung lalaki Indomie sodomi belum Indomie jauh-jauh saja budak merkosa kolot diperkosa ku budak diperkosa ku kolot nya budak diperkosa ku budak aya nu kolot kekereuweut ka budak
jadi wayah nawe Kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal beak asal eta uteuk keur kaula wayahna rek dibongkar ayeuna uluh aya anak nah kira uteuk atuh ka nyabikeun aduh nya gentil bapak mah ku kue tetep pakaian dibikeun. Kawas nu lieur sia teh. Mengker bapana. Mengker. Da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyangakeun ka pun anak sagala rupi. Diajar dewasa jak.